urusan puasa. Nu kurang dibahas tadi adalah tentang puasana sakadar puasa zahir, disebut puasana puasa awam. Eta puasa kanak-kanak kos gitu. Puasa teh tawalah puasa gan zahir doang teu dahar teu nginum. Eta puasa lalaga. Puasa teh kabagi tilu aya saumul awam nu tadi teu dahar teu nginum teu jima. Oh bukana mah masyaallah pohara mantap cek Kangjeng Nabi man pariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasadalan niron. Jelema nu bungah kadatangan Ramadan haram jasada ka neraka. Pan mantep okos urang nu mantak bungah naon sisi eta nu mantak bungah. Cak Kangjeng Nabi teh kapan saha jelema nu bungah kadatangan Ramadan geus pokona mah haram ka neraka. Aing ge bungah kunaon sok dipangbalikeun baju ku mak. Teu jadi. Aing ge bungah kunaon aya saur sok sagala aya. Teu jadi. Aing ge bungah kunaon bonteng suri selalu mendampingiku. Aduh. Lamun bukanya kopinya teu jadi. Lain eta bunga teh kulantaran Ramadan teh ngabogaan magfirah jeung rahmat. Bulan anu pinuh rahmat jeung magfirah nu mun urang asup di bulan eta sorga bengis. Ya Allah, lantaran ketika urang aya di jolo bulan Ramadan kemudian urang puasa di bulan Ramadan hayang nyaho kahebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah. Cek Sidina Umar urang robah ka dieu robah urang doa urang lempang urang doa lempang urang ngadoakeun cek Sidina Umar cak lempang teh mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoakeun sare hees ngadoakeun hees cak hees teh Gusti lain sahees nahan lapar jeung dahaga Gusti hampurakeun. Ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat ieu jelema nu keur wudu atau keur mandi wudu lantaran nyana teh nyaho kula ge teu diinum ku nyana cai lalaunan kakemuna ge lantaran menghargai Tuhan. Ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai begitu badahanana ka masjid lempang geus kadoakeun begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah. Geus Gusti teu ridho kula macak lawang masjid teu ridho lamun masih kene ieu teu dihampura panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti. Lawang masjid encan datang ka jero lawang geus kajerit nu mantak saha ka lawang masjid urang guru kikian nuhun lawang nuhun cak nu teu nyahoeun teh waduh budak ngaji ka Cilowok jadi kieu teh budak. Sebentar orang Iran Syiah lawang masjid tadi kieu sabenerna mah salah teh teu beunang henteu kudu dikitu-kitu ngan nyana nyaritakeun kana ngomongna lawang makam di jerona aya Sayyidina Husain setiap jelema nu negara ka Sayyidina Husain lawangna bae kan ngomong negara ka Sayyidina Ali lawang kan geus ngomong ngan nyana dipraktekeun haju sujud di lawang. Iyalah salahna urang Iran urang ge tah lamun nyaho ka caritaan Sayyidina Umar kan ngaromong mang mentakeun hampura ka urang ngajerit di lawang masjid ngajerit urang lamun dibukakeun hijab moal kuat urang ka jero mang mentakeun hampura atuh deuk nanaon di samping eta lain sakadar sakitu kumaha cak lawang teh Gusti di sampingnya na dibere widadari nu biasa
bangbereken dari luar tibatan eta lamun can dijawab ku Gusti Allah lawang masih ngajerit keneh bae mantak cek Gusti Allah geus ulah ngajerit tuh deuleu barang di deuleu karak cicing lawang mantak aya kacaritakeun jelema nu ngimpi di bulan Ramadan kapanggih ujung kesenangan surga istana cai ngocor makanan minuman dan lain sebagainya teu kebalnya lah keur cicing di sisi kali aya awewe Masya Allah gelis jasa hese nyaritakeun apa tah gelis kutilan cedaan pan awewe urang mah sanajan gelis ge coba ge pitak ge aya bae malu aya gelis jasa nyana bukan baca langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah di jurang ngimpi itu ge sarua asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah cak nyana kok maca la ilaha illallah kula ge sarua hamba Allah percaya ka Kangjeng Nabi percaya ke Allah percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad neng ieu teh gelis amat sih kula dipersiapkeun jang kakak aduh yalah di jero impian geus teu kuat jasa langsung ngarawe mundur nya sit dirawe mundur pacana neng jeung kakak tapi pada belum saatnya nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli hudangnya begitu hudang Masya Allah sengit na aya keneh kadeureuleukeun keneh langsung ngadoa ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh loba nu demo Gusti mendingan kula mah geus hijikeun jeung nu eta bae langsung diijabah balepak bae teu kuat jasa ta ieu keur carita tadi itu puasa Ramadan lain lalagaan Masya Allah puasa teu dahar teu nginum gampang lantaran kagampanganana budak leutik umur 7 tahun aya nu kuatin budak leutik umur 8 tahun loba nu kuatin budak leutik umur 10 tahun loba nu kuatin lamun budak leutik umur 12 tahun bae kuat 10 tahun bae kuat 7 tahun bae kuat atuh kumaha urang nu gede kuat apa budak puasa orok-orok ge kuat yang heuy bae budak datang ka magrib urang sarua yang heuy datang ka magrib naon bedana jeung budak puasa orok puasa nomor kedua mah muasaan mata ajak puasa mata di samping teu dahar teu nginum teu jima mata urang ajakan puasa ulah dula deuleu kanu dilarang ku Allah ceuli urang ajak puasa ceuli ulah ngadegekeun nu dilarang ku Allah irungna geus kieu jangan buat lauk asin hayang geura magrib bae sabir lauk asin tapi lain deui mah gabusieum asana jelema mah diteureui nah ulah irung urang teh ulah Masya Allah ajakan puasa mata urang ajakan puasa celi urang ajakan puasa sungut urang ulah datang ka gibah ulah datang ka namimah ulah datang ka kidib jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa suku urang ajakan puasa tah nu hese di samping teu dahar teu nginum teu jima ieulah ngajakan puasa anggahota urang mata urang geus make maca Quran urang di bulan Ramadan mah celi urang ngadengekeun bacaan Al-Qur'an daripada hese hees manis daripada urang mun bentak urang bakal ngalayang bae mun bentak urang neuleut TV bae mun bentak urang teh bakalna kitu ngobrol maning hees kunci lawang trek gas hudang-hudang ke pas adzan maghrib
karek aman inget ka uak bae didoyong wajib noh kita kitunya nama teh sare udang dohor sare deui udang asar sare deui udang magrib ke isuk kitu deui cek pamajikan aing masa tahun ge poso kos kitu kuat cek puasa si kos kitu ngaringku besok mah gatem daripada maksiat teh kos kitu puasa tah ieu hese ge muasaan ieu tah disebut puasana saumul khawas mata ajak puasa kurang celi ajak puasa irung ajak puasa lamun puasa model kos kayak kieu model kos dedahar teu nginum teu jima ieu kabeh diajak puasa mata celi tah ke tanggal 27 Ramadan sakumaha Al-Qur'an diturunkeun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar urang bakal dibere ku Gusti Allah Lailatul Qadar iyalah anu dibadam-badambakeun ku jeung Lailatul Qadar di bulan Ramadan ayana di bulan Ramadan ulah sok ngomong sambarangan budak aing dulu Lailatul Qadar ka di bulan naon Syawal ini salah aya bulan Lailatul Qadar bulan Syawal Ramadan nah, ita muasaan mata ceuli irung tah abah mah zaman di pondok keneh kaget dicerita abah di pondok keneh pondok muka kakula bebeja Masya Allah etalah tanggal 27 Ramadan belah dieuna keur diimah di dieu kabeh perasaan nanamu terakhir eta teh naon garang-garana jempol suku beureum diwudukeun ge barak-bak terus becaang lain beureum caang sinar kaget keur wuduna mah biasa kene wuduna pas ka suku jempol cahayaan sinar kaget eta lah malam tanggal Lailatul Qadar ieu puasana tah urang teh ti kuari gara-gara belajar ti kuari coba aya mah TV kurang kasih sisikeun naon geus ulah renyak-renyak ganti gitu kede HP puasa ti HP bagus jago puasa HP bagi aya nu puasa ngomong teu naon teu set ka dieu geus kieu dikenal pe di ieu ge naon kadang-kadangna di non di ieu mah naon motor klakson eleh motor ke eleh ngan goblok budak teh rek minggu nyana tetep aya di goblok-goblok ge kieu mobil titi enar ka tengah kenyan mah tolol eta kuari mah kos kitu teh embung jasa ieu teh embung jasa tinggalin tina lagu-lagu jeung sagala rupa tah lamun hayang urang puasa anu mantep ulah hayang nyawa coba awak urang teh bebe jaga pamajikan kakak neuk di jero kamar we keluar zuhur keluar asar ke keluar maghrib nya bo kak asana kakak jadi putih kayak kieu kak seolah sok kitu atuh ka aing sugan we kula rada resep kakak hideung bukan aya kitu bae benerna putih kos ayam negeri kan putih kana tah urang aya ngajajal coba kos kitu tah tapak ngaranna puasa teh jadi puasa nomor kahiji mah puasa awam nomor kadua di samping teu dahar teu ginum teu jima teh muasaan anggahota disebutna puasa khawas aya deui puasa khawasul khawas mah puasa make kolbu selalu ingat ke Allah nya nama batalna lamun teu inget ka Allah batal asal teu inget ka Allah batal iyalah para mursalin para nabiin heset amo kos kitu mah nah ieu puasa khawas ge lamun mata dipake neuleuh nu dilarang ku Allah batal khawas ngaranna ceuli dipake ngadengekeun anu dilarang ku Gusti Allah batal na teh kos kitu di jero Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade urang wajib ngaluarkeun zakat saurang saso
sote tilu mud samud saleter mucung berarti tilu liter setengaheun lah tilu liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang cenah urang ayeuna mah tambah bae geus urang mah belajar ibadah salah ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur geus bae sakitu tilu liter setengah titik nupang bagus-bagusna meuli beasna lamun orang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang ngajak kata di Semarang ulah di dieu lamun hendak balik ka Surabaya ngajak kata di Surabaya sehingga deh abeh mantep ya ibadah ya ulah sok aja diomong-omong ngontrak di sini ngezakat di sono naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama ye sok aja dihaharuan batu deuk ibadah bener ulah sok itu jadi jangan ngising di sini apa di sini atau ngising mah deh bandem dihanap ngajakat mah lain deui macam-macam ibadah da kos kitu tadi mantap kurang mah ieu kula mah nyaritakeun nu mantep deuk balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tilok diterima ku kula nu deuk balik di imah ngazakatna ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya jeung mun dicaritakeun masrof zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah segala ka mushola segala ka masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jang supaya orang ibadah mantep iya salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aja ke pemerintah di kamu sholakan di kamu majelis salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola mustahik zakat majelis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodo kula mah ngabejakeun doang kula mah hayang henteu dibere tilo henteu kula mah hayang ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah isaralah bae ieu keur carita ngaji pan ieu mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majelis mustahik zakat kiai di Bel Samarinda menang di zakat kadang ya ngarenjak betungtung nama itu kudu jelas mustahik zakat lasam ada 8 nah fukara masakin kemudian mu'allafah qulubuhum kemudian atuh dan lain-lain sebagian anu geus urang nyaho lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah fakir miskin bae ulah nu hese-hese ieu mah keur carita adapun ditampung ku pemerintah kemudian pemerintah nyalahgunakeun tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun henteu kula mah teh naon ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu ngalah teh kos kitu tah salah bae bener-bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah aya badan amil zakat ditampung mantep gua ge setuju jasa setuju kuda ge lain lalagaan nah tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa berapa fakir miskin mantep jasa udah sok aju salah guna ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas Cipudoli mah embungeun atlas yang BHS bae malah hayang tamer dua deh nya nama hayangna ulah ti zakat ulah ti zakat ulah ya kan teh beda ada sosial seje ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun kan jadi berat urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya nah ieu sakali deui emas mbak endek zakat nu endek balik mending di imah ulah sieun dihaharuan supaya mantep ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna. Aduh, cenah ieu di dieu ge dipaksa, bere di dieu mah ala kadar bae. Saya RT na teh, nih uang rokok aja ya tuh. Ini mah buat RT aja. Saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat, di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah. Mau ngezakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula. Gula gua. Ieu keur carita ibadah supaya rapi.
supaya orang mantap orang kan kayak aing dicokotan baik pemerintah sih ditasarufkeun bener henteu daripada kos itu mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ye boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah daripada orang ngeraung kos itu kudu dibejakeun geus balik lamun orang boga duit tah tama tolak bala aing mah jeung sia kayak aing mah Masya Allah karim urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang hadam urang tukang malukun teu ieu mah jang kebutuhan urang sehari-hari eta hadam wajib ku urang urang miskin pamajikan urang kaya pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang teu kudu wajib zakat pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat tak bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta aing dipencet ke lain keluar duit tai aing keluar itu boga tah cek pamajikan aga ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang jang zakat ti sia bager tuh kula teh asa agak satu tah jadi geus dibere arak dizakatkeun kos kitu teh kaayaana masyaallah karim lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib ka wajib anu dinapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolotna teu kawajiban urang ja aya bapana ieu iya supaya jauh supaya ke orang bulak balik bae ngajakat ke pemajikan ngajakat ke salaki sake ke pemajikan nanaonan mending diliwat tabak ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkulnya sanajan geus ngelingan hungkul supaya orang mantep ibadahna nu boga kuat Allah pentalah kekuatan ka Allah anu boga seger Allah pentalah kasegeran ka Allah anu boga sehat Allah pentalah sehat ka Gusti Allah mantak urang hahampuraan heula ka dulur-dulur terutama kula di dieu boh kula manyunya sok sompral sok lalagaan besi anu kasinggung besi nanon kula mentah berteu maksud sama sekali sunggang singgung teu maksud nganyerikeun sakadar nyairkeun supaya hate bisa narima ieu papatah-papatah ti Gusti Allah eueuh maksud geus andai kata aya nu kasinggung kula hampura lain kula bae keluarga kabeh adik-adik kula sekeluarga kabeh ieu nu araya di dieu hampurakeun kula geus teu kudu dipenta deui insyaallah ngahampura ka kabehan nu jelas urang silih hampurakeun salah pasti aya tapi urang silih bebaskeun kemudian urang silih doakeun mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat mudah-mudahan urang kabehan dibere teger mudah-mudahan puasa urang dibere kitu seger kemudian diterima ku Gusti Allah di akhirat urang babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala.